Walar sing jujur nalika emak masuk ke alam barja ker ditakonan kedua malaikat munkar jeung nakir, nalika ker dibaas, nalika ker di mahsyar, nalika ker dihisab, nalika nuju dina misan, nalika nuju lumpat dina sirotol mustaqim, duit anu 300.000 menang ninggalkeun pangajian teh. Walar sing jujur bakal nulungan moal, sing tarik bakal nulungan moal. Tapi lamun ganjaran pangawasan, ganjaran menang papaksaan ibadah ka Gusti, bakal ngaganjar bakal. Tapi da barisa pakubu ngajawab nama. Nah, jadi kadieu teh sanes mapah tapi dah make Allah eta mah beda. Aing sok sia emak boga salaki kasep beunghar tapi manuk cingkleungan daek moal. Hidup manuk cingkleng. Kamana we ngacaprak nu penting mah cair we besti lah. Reka mah manuk cingkleng. Plos kakolong nyai. Lamun geus manuk cingkleng plos kakolong papasatar kolot. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muktafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. الآية صدق الله العظيم. نتوسل إليك يا الله بجاه نبيك الكريم ورسولك العظيم سيدنا ومولانا محمد وبمعجزات الأنبياء والمرسلين وبكرامة الأولياء المقربين أن ترفع همومنا وغمومنا وكروبنا. Mudah-mudahan berkah pangawasan ieu masjid anu didamel sing janten matoya tutumpakan kita. Mudah-mudahan sing janten wasilah dugi kana rahmat Allah dugi ke akhirat. Amin. Anu ngagaduhan panyawat kabingung kasusah masalah problem berkah ngawas ku Allah digentosan ku kalancaran. Amin. Sing tarik ce nyebut aminah meh puguh malaikat nyatata amin. Tah gitu semangat. Asam urat aya, rematik aya, darah tinggi, migren, nyeri awak, tegablek duit, panglobana ya Bayu. Mudah-mudahan berkah ngawas ku Allah dilancarkan sadayana. Amin. Urang cobian ngawas heula nyuhunkeun berkah ka Allah ku kamuliaan sasi Rajab kali Syaban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadana. Kompak sadaya. Berkahan ya Allah abdi sadaya, berkahan sadayana keluarga anu ngabangun masjid ya Allah. Mana Allahumma wa ballighna
para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus pangarsa keluarga besar Kang Haji Sadayana. Hapunten abdi bade seueur komunikasi sareng ibu-ibu anu nomor kahiji secara psikologis. Ibu-ibu mah lamun diantep sok ngacaprak ngomong sorangan. Aslina sok dina mingguan, dina bulanan, ibu-ibu mah recok we laras henteu. Beda jeung bapak-bapak, suk ngaji repeh, bapak-bapak mah data libra sare. Perang cobian ibu-ibu kompak, mudah-mudahan berkah sadayana amin. Cobi ibu anu pali payun di dieu, urang sami-sami ngadoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Allahumma kira khawatir tanaga. Coba gerak ibu-ibu nu dipayun ya FIP plus na ya sok mangga. Lain seuri mumun maca sok-sok. Ayo 1 2 3. Allahumma ieu rada rincuh ieu teu sepakat ieu aya anu wabalik makosidana aya heukeun bae lah nu penting mengadoa we barengnya kompak sadayana. Allahumma barik berkahan ya Allah abdi sadaya, sehatkeun ya Allah abdi sadaya, wa syabana Allahumma kelana wa ballighna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratil mukarramin, para kiai, para ulama, wabil khusus keluarga besar Sohibil Ma'had, pangresa keluarga besar Masjid Al-Hidayah, aparat pemerintah sipil atanapi militer, tokoh masyarakat, ibu-ibu hadirin hormatin simkuring. Hapunten Kang Kiai abdi dongkapna rada siangan margi wengi abdi uih ngaos ti Pamengpeuk Garut, dongkap jam 3:30 subuh. Jadi kirang monok rupina teh tadi gugah jam 8 teras ibak heula, maklum Rojab Sya'ban mah mubalik teh nuju rada marema. Capek we biasa. Urang niatan sadayana ngarah ieu ibadah teh dugi ka Allah, ditampi ku Allah. Yu urang sareng bersihkeun hatena weninggalikeun manahna, ngarah saban kicep lengkah jeung tanaga jadi ibadah di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim sareng. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaih. Urang bagi tugas abdi ngobrol, tugas hadirin repeh. Dalam teori ceramah nu ngobrol jeung anu nunutan jauh ngaganggu keneh anu ngobrol. Matak nalika urang ngaos daripada ngobrol mending sarare. Sok we bobo mangga. Ibu hadirin sadayana, ari Rojab teh lain bahasa Panawangan. Rojab teh bahasa Arab. Ciri bahasa Arab aya pamustakanana. Ngan geus jadi bahasa urang da cirina asa bahasa urang da jan bahasa Arab geus mupin. Saban jalma nu nyebutkeun Rajab moal nanyakeun deui. Ece ngabring ka mana bade ningali sambimbo. Lain ningali mubalik lain. Da beda kereutan bari pegang kieu mah Ibu hadirin sadaya tos jelas bade ka mana Rojaban moal nanyakeun geus kahartieun. Padahal eta teh lain bahasa Sunda tapi bahasa Arab tapi geus baku asa bahasa sorangan. Ciri bahasa Arab sabab ay Rojab teh makhudun minar romdi ay makhudun minar rojbi menang nyokot tina lapad rojbun. Buka kamus munjim patokan rojbun teh nyaeta peningkatan. Jadi ibu kulantaran asa geus jadi bahasa urang lumrah weh keur mah ilahar di Indonesia mah seueur pisan bahasa nu meunang ngadopsi tina bahasa deungeun asal jadi bahasa urang. Margi naon latar belakang Indonesia lila kene dijajahna 350 tahun Indonesia dijajah karek 70 genep tahun urang menikmati kemerdekaan. Matak wajar loba bahasa penjajah bahasa deungeun anu jadi bahasa urang. Contoh dawegan. This is a dawegan. Eta bahasa walana kade. Padahal mah urang Panawangan atuh kalapangora we. Tapi kan teu ngareuna asa geus bahasa urang we. Dawet. This is a dawet. Camcau. Cingcau. Cang tah sia mah geus maresum. Cangkaleng kana cangcut we. Jadi apa sareng mama asa bahasa urang bae. Komo di Indonesia terpampang dari Sabang sampai Merauke aya 17.500 pulau, aya 36.500 suku, saban-saban pulau boga bahasa sewang-sewangan, bahasa Aceh, bahasa Sumatera, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, bahasa Sulawesi, bahasa Papua, beda pulau, beda bahasa. Tapi kudu bangga jadi urang Sunda, kudu bangga jadi urang Panawangan, urang Jakarta, urang Kalimantan, urang Madura, salut ka urang Panawangan. Sabab di manehanana mah molen teh paranti mesin ngecor, ku aja mah unggal isuk dilebokan. Laras gitu, osok tuang eta osok, itu. Kan molen mah paranti ngecor, tapi kok cuma uang isuk dipakai sarapan, luar biasa. Tuh apa sareng mama? Ternyata Rojab teh adalah peningkatan. Apa sareng mama? Kunaon cara ningkatkeun anak tah ieu?
Ulah ngan ukur seremonial wungkul, ulah ngan ukur rutinitas tahunan wungkul, tetapi harus menjadi realisasi. Rek naon anu ditingkatkeun tina amal urang ayeuna teh. Eta nu pokokna. Ibu hadirin sadaya atuh kudu kumaha? Tah nu rek dibahas mah ieu. Lamun hoyong urang ningkatkeun amal, maka tong lepas tina konsep Isra wa Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad. Sakali deui Isra wa Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad. Awas, Isra teh punten saalit urang ngahancah heula. Bilih lepat hapunten. Ari Isra teh segatna masdar, ari masdar teh tasrifan katilu cek ulama kupah, tapi standar dalil Isra nama da lain Isra tapi fiilna subhanalladzi asra. Ari dalil nama asra fiil madi tapi nufira nama Isra masdar. Ari asra dina Al-Qur'an nu tadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watir tanagaan atos dalahar teu acan. Mudah-mudahan menyebatkeun Allah sing marajeng sadayana. Amin. Sing kabalayar sametanana. Aya nu gaduh sametan aya. Coba ngacung mana? Oh ayat tasajalmi gorimna, mudah-mudahan berkah ngawas enggal ku Allah dipapadin carana. Amin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Dalil nama asra. Ari asra cek baludak mah kalebetkeun kalimah fasib. Cek bahasa santrina mutaadi. Asal mutaadi menang nyokot tina lazim. Saro. Da pasti sulasi majid mah menang nyokot tina pil sulasi mujarod. Asana tina saro. Ari saro dina kitab takrifat patokanana huwa saerul laeli. Saro teh definisina lempang ti peuting. Matak aya di Pandawangan nu sok lempang ti peuting madog lauk ngaranna sero. Aya sero di dieu aya. Menang nyokot tina saro eta. Itu. Hartina saro geus mapah lalaki saurang nu eueuh dihareupeun ulah make pail-pailan bisirieut lah. Hartina saro mapa. Tuluy hayang hasil maksud da Rasul mah teu ngagaduhan padamelan mapa. Allah nu mapahkeun, isedkeun, alihkeun tina fiil lazim kana mutaadi. Sok we sarare heula we ayeuna sarare sok lah. Parabotna aya 3. Bil hamji wa tadhifi addi malajim wa harfi jarin in sulasiyan musim. Sareng sadaya 1 2 3. Teken bae teu bisa mada Allah mah teu nitah bisa nak ngaji mah. Nitah teh tolabna neanganana nu parduna mah bisa nama riweuh buruhan pamasihan ti Gusti. Geus simpel teu wajib bisa nak. Aya we hamzah anutkeun kana wajan af'ala jadi asro'a. Lamun saro hartina mah pahkeun we teh ngapail ge lah ameh tong panjang teuing. Tuluy asro hartina mapahkeun. Aya mapah, aya mapahkeun. Bareng we tungtung lakeun abi nu capek nama siap. Aya mapah, aya mapah. Dah. Aya dahar, aya ngada. Cik. Mening dahar, mening ngadaharkeun. Nya tuh ai dahar mah tinggal am. Ai ngadaharkeun mah kudu meser samara masak leres. Aya nikah, aya
Cik mak mending mana mak? Emak rek kawin deui. Ari si abah rek di kumaha itu. Keun wae ceuing mah. Aduh dianggap. Awas, dua kata bertetangga. Aya asup, aya. Naon sareuri geus maresum pikiranana aya. Abdi yakin dua kata nu bertetangga ngan jauh hartina antara mapah jeung mapahkeun deukeut ngan jauh hartina. Kawas celana dalam jeung dalam celana deukeut ngan jauh eta. Lamun celana dalam cangcut. Lamun dalam celana aya di tukang nu nyebutkeun da teu wani abi menyebutkeun kanyut. Jadi apa sareng mama antara mapah jeung mapahkeun dua kata nu bertetangga ngan jauh hartina. Ameh langsung ke harti sok urang teraskeun. Ibu hadirin sadaya kana contoh. Ibu angkat ti bumina masing-masing aya nu tebih aya anu caket aya nu ti kulon ti kidul ti wetan ti kaler kalayan nyanyanak tujuan anu sarua motivasi anu sami tangkana ieu pangaosan milari ilmu saja milari ridho Gusti abdi rek naros punten walar ku sadayana ibu-ibu dongkap ka dieu teh mapah dipapahkeun. Alhamdulillah Pak Kiai, Pak Babinmas, Babinsa jawabanana kompak salah. Lamun ka dieu mapah seolah-olah diri anu ngabogaan pagawean lempang ngadebrak kana dauhan Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu nyieun anjeun jeung pagawean anu aya dina awak anjeun igeug taligeuh basa-basi ucap tengkak paripola kabeh dijieun ku Gusti Allah. Wujud urang mah la haula tuluy illa hil urang mah teu daya teu upaya. Abi rek naros ka emak punten mah aya wios abdi naros wios punten aya teu nu hayang peot. Teu aya nu hayang peot. Geuning ieu pareot. Berarti nolak peot teu bisa urang teu ngabogaan kakuatan naon-naon. Leres? Kajen meuli alat anu viral ayeuna mari skincare hayang glowing kurang geulis huntuna di pageran ngarah tong hayamna kabur. Anger bae peot datang kapanggih urang mah teu daya teu upaya. Laras gitu. Lamun bener ka dieu ngabogaan pagawean lempang cek abdi anu hadir ulah sakieu kudu ngarebu nu hadir geuning sakieu sabab sakieu nu dipapahkeunana ku Gusti ulaika ada hudam mir rabbihim digupai ku Gusti Allah ditancapkeun hidayah jeung taufeekna init kana pangaosan seueur jalmi nu leuwih nyase leuwih rineh leuwih berpangkat leuwih berkuasa leuwih segalana tetapi ditutup ku Allah hatena teu biseun init kana pangaosan. Laras kajen dipanggil ku kepala desa dikuatan ku mui hayu berangkat kana pangaosan kalah hayu ngaos rojaban ayeuna sakantengan peresmian masjid dah makuring we kalah ngajawab kuring mada loba gawe jaba awak cara ajib ditambah tanah galung ngarit jukut parab kue tadi sarada ta tecara kana dangdutan kabe oge papaksaan hujan oge di
poek oge di leur oge di dasar kalakuan pek araku kayak Loh, Allah yang paling besar maparin ka urang teh lamun dibere nikmat diri dina taat, lamun dibere nikmat diri betah dina ibadah, nikmat anu luar biasa. Dibere harta mah loba anu diberekna jeung biasa, di pasian jabatan mah pamere anu biasa, dibere soca, sampean, panangan, ame, lambung, cepil, soca biasa eta mah, sawah, bojo, budak biasa eta mah. Tapi nu luar biasa lamun salira geus betah dina ngaji, ngeunah dina ibadah, itu nikmat teu dibikeun ku Allah ka sasaha. Kajen kiai badag pasantena, cerdas jelemana, anggar teu dibere ngeunah dina ibadah mah can dibere nikmat anu luar biasa indah. Bo upami hate betah dina taat luar biasa. Ibu ngaos ieu betah henteu? Asa curiga da. Ieu mah urang coba. Ibu di bumi aya mingonan aya? Aya. Pangaosan mingonan aya? Pas mingonan ece pangawesan nganti desa aya surat panggilan kudu nyokot bansos. Lain seuri mumun ke heula ya jawab ye. Naha erek mingonan ngaos, naha rek ka desa. Kan biakeun bae lah nya, mingguan mah aya ieu, minggu isuk ogenan leres henteu. Mending ka desa bisi teu kabagian bansos leres teu. Cerdas kieu turunan korun mah. Dari geus dicatat mah pasti bakal dibikeun ieu. Leres. Sok anu ninggalkeun pangaosan ini nyokot bansos teh maot. Innalillahi maut kena erek ieu maut mah contoh ieu mah. Walar sing jujur nalika emak masuk ke alam barja keur ditakonan ku dua malaikat munkar jeung nakir, nalika keur dibaas, nalika keur di mahsyar, nalika keur dihisab, nalika nuju dina mizan, nalika nuju lumpat dina siratal mustaqim, duit anu 300.000 menang ninggalkeun pangajian teh. Walar sing jujur bakal nulungan moal, sing tarik bakal nulungan moal. Tapi lamun ganjaran pangaosan, ganjaran menang papaksaan ibadah ka Gusti, bakal ngaganjar bakal. Tapi da barisa pakuhu ngajawab nama. Jadi kadieu teh sanes mapah, tapi dah make Allah eta mah beda. Tah Rasul ogenan sanes mapah tapi dipapahkeun kusaha ku Allah. Komo diawali ku kalimat tasbih litanzi faedahna taslubu amma la yaliku bihi ta'ala, nyabut tina nu teu layak di Gusti Allah. Berarti ayat hiji eta nu rek ditembongkeun kehebatan, keluar biasaan, kemahaperkasaan Allah. Batak loba kiai ajengan nu nyebutkeun cenah Isra Mi'raj teh teu kaharti ku akal. Cek abdi sing bener heula ngajina, sabab asro kalimah nage lamun asro Rasul mah hanya objek, fa'ilnya adalah Allah. Mun keur Allah eueuh nu mustahil jang Allah mah. Laras gitu. Lamun saro mapahnya lira kakara eta mah teu kaharti ku akal. Da Allah anu mapahkeunana. Tuh. Tah mapah. Jadi Isra mah dipapahkeunana Kangjeng Nabi Muhammad. Kusaha nu mapahkeunana Bu? Ku Gusti Allah. Ari Kangjeng Nabi na aya tos kantos ningali tapi yakin aya. Mudah-mudahan urang ditepangkeun sareng Kangjeng Nabi wios dina impenan ogenan. Amin. Masjidil Haram aya di mana? Di Mekah. Ibu kantos ke Masjidil Haram?
teu acan. Mudah-mudahan nu teu acan sing nyobian anu atos angkat deui. Amin. Ibu terang Masjidil Aqsa terang. Aya tapi aya. Di mana Masjidil Aqsa? Di Mekah. Keun bae di mana we atuh lah kumaha ngacaprak mah. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Terang Palestina. Panawangan lurus tuluy. Mudah-mudahan Al-Aqsa cepat dibekasikan total baru genjatan senjata setelah ku Allah ditinggalikeun kehebatan Allah teu kudu make pesawat tempur teu kudu make bom tapi Allah miwarang angin dihembuskan angin 38 hektar California Los Angeles beak dilalap ku seuneu alhamdulillah akhirna teh Pak wah Amerika kucar kacir gencatan we senjata. Da si eta mah lamun diserang Amerika. Wah, bayangan Kang. Beak kabeh sigana panawangan lebu lamun teh mah. Jadi Masjidil Haramna aya, Masjidil Aqsa-na aya, Kangjeng Nabi na ogenan aya, tuluy perjalananna wengi na ogenan aya. Berarti Isra mah satu pelajaran filosof dalam kehidupan bahwa Nabi teh diisrakeun teh melalui alam musyahadah, alam real, alam abstrak, alam nyata nu katingali nu kadeule nu kacapa nu karasa ngaranna alam musyahadah. Isra perjalanan alam musyahadah hiji cicing urang saat aja dihubungkeun kana masjid. Kadua Mi'raj. Ari Mi'raj mah cek santri isim alat. Ari isim teh ngaran, ali alat teh parabot naik. Ngaranna teh ngaran alat naik, ngaranna Mi'raj. Lamun ece imahna 2 lantai, lantai kahiji paranti hayam, kadua paranti ece. Atawa 2 lantai, maka keur naik ti lantai hiji kadua teh aya alatna disebutna naon? Tangga. Naon cenah? Tangga sepakat naon cenah? Tangga. Lamun bade naikkan tangkal kalapa, tangkana sok dilogakan. Ngaranna naon di dieu nu kitu? Sengked. Paranti naik kana kalapa. Lamun abah nyadap tangkal kawung sok aya awi anu ditalian kana tangkal kawung paranti ngala disebutna naon eta? Sigai. Lamun ece ka kota aya taraje lempang sorangan disebutna naon eta? Lain lift eskalator mah lift mah kudu aya saungan kudu aya pantohan naik ka luhurna. Anu ece urang dieu rek naik teh geuning kitu. Bismillah. Bismillah. Ajlug asing satkon anrok teh gajelang peperekatkan datang ki ditu teh daligdeug. Keun bae nu kitu teh Mi'raj. Bapak geus Isra mah ti imah ka dieu. Isra eta ku Allah dipapahkeun teh kantun ke Mi'raj. Mi'rajna ibu paranti naik bapak. Jadi lamun hayang sampurna Isra geus emak engke kudu Mi'raj. Siap bu siap. Tawisan engke bapak. Bapak bilih bade Mi'raj kan Isra nama atos. Siap bu siap. Hah? Belah dia siap ente? Tetapi yang diharapkan bukan itu, tetapi spiritual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesempurnaan penghambaan ke Allah, sehingga ketika sebelum Isra Rasul teh diuji heula dengan meninggal atau wafatnya istri na anu dipika cinta sareng pamana disebut nage amul husna. Kemudian Rasul terus-terusan ibadah, sabar tina cercaan, sabar tina godaan, sabar tina bangsa panyarek ejeng jalmi-jalmi anu keheuleun ka Nabi. Akhirnya tengurangan nilai ibadah ku Allah, diangkatkan spiritual ibadah yang luar biasa ditayekeun ku Allah di langit kahiji, kadua, katilu cek berita Al-Qur'an Al-Hadis sahih bahwa langit aya 7 lapisan, teu parat nepi ka dinya tembus ka rob-rob ka mustawa, parat nepi ka sidratil muntaha. Spiritual yang sempurna dengan hamba yang suci maka disebut dengan Mi'raj. Dugika di malaikat Jibril pisah di Sidratil Muntaha anu dina Al-Qur'ana diawaskeun. Wadang qadra'ahu nazlatan ukhra dan Sidratil Muntaha.
nyakeun we lah teu parurun mah komo mun papaksaan mah ulah lah. Tiasa nyebat Allah tiasa ngarah kenging ganjaran nyebat Allah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa jengla demi kod yakin ro'a tos ningali Kangjeng Nabi kasaha ka malaikat Jibril di mana najlatan ukhra dina tempat anu sanes di mana inda sidratil muntaha caket dan sidratil muntaha di mana sidratil muntaha teh indah jannatul ma'wa di dinya caketeun pisan surga al ma'wa tah dugi kadinya malaikat Jibril nganteur nama teras Kangjeng Nabi tembus Jibril tiasa nganter ke alam anu salajengna eta alam mukhalafah duka di mana ngan wallahu alam tidak ada makhluk yang bisa tembus ke alam sana tong boro pangkat jalma malaikat Jibril saja tidak bisa tembus ke alam eta mah khususnya kemuliaan ini dikasihkan kepada junjungan terkasih Kangjeng Nabi Muhammad. Bisi kurang percaya bertemu na Kangjeng Nabi sareng Allah aya piagam pertemuanna nu sok dibaca jadi rukun kauli dina salat untuk mengenang pertemuan Nabi jeung Allah nu sok ku urang diawas at-tahiyyatul thayyibatu assalamu alayka. Itulah pertemuan Allah sareng Nabi. Sakitu beres Isra Mi'raj. Sok tinggal bubar aja. Teraskeun Bu, teraskeun. Duit ka jam 11 wios. Dages kaliwat 5 menit. Duit ka lohor sawios. Capek nu pidatona sawios. Wilujeng sumping akhina fillah. Al-Qari Syekh Muhammad Amin. Kang Haji Mumin, mudah-mudahan berkah ke abdi sakedapti mengaji lah, urang bagi-bagi tugas we ayeuna mah da. Kieu iya. Aya Bu aya. Teraskeun Bu. Tadi doana teh kieu. Allahumma firajaba wa syabana Allah riklana wa balik. Kan urang teh hoyong barokah nu dipenta. Laras gitu. Sabab barokah mas satu perkara nu terpenting itu barokah. Saur dina eta doa, ya Allah abdi berkahan. Lamun dibaca ku emak, ku abah setiap malam setelah sholat, kemudian pagi maca eta doa Allahumma barik lana fi rajaba, karek semet boga ganjaran doa dina leta hungkul. Tapi aya nu leuwih pokok naon ngarealisasikeun nilai Isra wa Mi'raj. Bu, tingali mun hoyong barokah tina Isra heula. Minal masjidil harami mas allazi barok. Simpulkan ku emak. Sanajan abah ngadoa setiap saat, setiap waktu, setiap malam. Allahumma barik lana karek menang ganjaran bilisan ngungkul. Tapi lamun geus mampu ngalempangkeun diri di masjid ka masjid. Hartina tong lepas, tong jauh. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Rek di sawah, rek di kebon, pek pagawean sewang-sewangan. Ngan pepeuje ulah tinggalin berjamaah di masjid. Kakara barokah. Alhamdulillah iya masjid luar biasa mentereng. Semoga masjid yang kita bangun, semoga masjid yang kita dirikan ini menjadi matoya, menjadi tutumpakan urang keur ngahontal kabagjaan dunia dugi ke akhirat. Amin. Ya robbal sanajan jalmana kaya, beunghar, pejabatna tinggi, ilmuna loba,
geus wani ninggalkeun masjid, rasakeun moal hidup barokah dina hirup. Naudzubillahi min. Cimkuring sok emut Kang Sunan Kalijaga pernah ngobrol kieu. Dung kali sumur. Dung kali sumur pepatetan samia murag. Awas, ieu filosof. Da baheula mah geuning cekap we ku dangding papatah teh. Nu mawi baheula mah keur zaman walana saur pun aki Cep Haji keur zaman walana mah lamun nikahan lamun pangantenan jarang ku ceramah sabalamun ku ceramah ditemak ku penjajah siga nyusun kemerdekaan cukup we ku dangding baheula mah matak aya dugi ka ayeuna ketika beres ijab qabul sok aya saweran papatah eta teh da baheula mah hese ceramahna cek abdi abah inget kene dangding baheula papatah panganten pun abah kan ngobrolna salancar wae oh apa cenah ujangnya pasti apa nu mana eta cenah cincang keling cincang keling manuk cingkleun ajib sok miluan lah sok sekali deui cincang keling manuk cingkleun ajib plos kakolong bapasata bisaan tau eta pepeling ai baheula mah dikira-kira cenah tapi nyata eta teh papatah panganten cincang keling menang nyokot tina cing nyai cicing dikira cincang cing nyai cicing oh bener cing kunaon nyai kudu cicing sabab aya manuk cingkleung keur cineuten aing sok siap mah boga salaki kasep beunghar tapi eueuh manuk cingkleungan daek moal hidup manuk cingkleung kamana we ngacaprak nu penting mah cair we besti lah reka mah manuk cingkleung plos kakolong nyai lamun geus manuk cingkleung plos kakolong papasatan kolot eta papatah kolot dung duwuk kali sumur pepatetan samya murag di akhir zaman mah pasanten bakal di setiap RT kiai di setiap kampung ajengan di setiap dusun majlis taklim paloba-loba masjid dibangun pabadag-badag ngan hanyakal pepatetan samya murag nu geus sianana kosong kolong umat akhir zaman sibuk ngabangun masjid daripada keur ngeusianan jadi apa sareng mama alhamdulillah ieu nyeun masjid teh hese tapi leuwih hese keur ngamakmurkeunana tugas abah jeung emak mun beres masjid hayang barokah deketan ka masjid tapi ieu mah ulah rea bejanya ieu mah urang we urang nya abah keur di sawah emak keur di kebon torojol we adan hayya Madinah ongkosna 35 juta ke Madinah tong reupah aya dan Masjid Kuba beda Masjid Kuba mah geuning apa tahadusan bini mah ku Allah dinasikeun ari ka Mekah geus leuwih 15 kali mah jadi apalah Masjid Kuba mah kawas variasi Surabaya ngan beda ayyana shanda ta eta Kuba bawa ka Cirebon beda dan Cirebon oke, heula tuh kudu ngamekahna tuh dah. Ayyana shanda eta mah Cirebonan TPI kitu baheula adan. Bawa ka Kuningan beda bawa ka ditu tuh ka Cianjur beda Cianjur. Cianjur mah kawas pupuh Sunda kok nu adana aki-aki rek subuh. Ayalan sona
datang. Allahu Akbar. Masjid ieu tah tah. Kade ulah ngerakeun masjid alus adana aki-aki Kang Haji kade ulah cenah aki-aki nu adana ye mareuman masjid. Ieu masuk emak we emak keur di sawah. Abah keur di kebon. Torojo datang adan waktu sholat. Ieu mah jujur ulah urang we urang. Erek sholat heula rek kagok gawe. Urang makong boroku pagawean kurokok itu ngejedog heula. Genep kenyot ngajetten we heula. Ibu sadaya urang kupingkeun Al-Qur'anna wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri munafik teh lamun abah jeung emak kalebetkeun jalma anu munafik maot can tobat tina munafikna maka eta jalma innal munafiqina fi darkil asfal minan nar tuh dina kerakna deugeut suluhna neraka ari bakal maot mah kudu mikir nepi ka dinya nu kumaha ida qamu ila shalah qamu kusala nalika aya panggilan adzan ngajakan salat qamu kusala kusal kesel talangke. Salat lohor jam 3:30 dihijikeun ejeung asar geus rariweuh karek dibere sakotak eta sok euceuk keur salat rek kumaha urang aya berkah Allahumma barik lana sumber berkahnya adalah naon salat bu aya ieu mah keur salat wujud dohirna mah salat Allahu Akbar. Hati nama walah ngacaprak eta Allahu Akbar. Aduh si RT nepi ka teu kadata aing teu kabagian bansos hayo we dulurna ujung tatanggana rasakeun si RT didatangan ku aing Allahu Akbar. Si RT di mana ayeuna nya lah di teangan eta ti rakaat kahiji nepi ka terakhir parat dan neangan RT jeung bansos. Tah ibu sadaya rek kumaha berkah hirupna kupingkeun dawuhan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa'mur ahlaka bis-shalah tuluy wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Keun wae wakat sumangat eta teh mudah-mudahan panggeulana ka surga amin. Lanas alukar rizqa cek Allah wa'mur ahlaka bisalah. Hei abah ma ahli urang anak urang bojo urang caroge urang putra urang wa'mur ahlaka bisalah titah ku anjeun kana salat sok emut cariosan kolot geuning kapungkur jeung jalu rek di mana wae diuk di mana wae merantau dina pagawean naon wae ngan pepejeuh mama naon salat laras gitu laras eta teh make dalil Pak Babinsa ternyata Pak Kapolsek lamun urang geus ngajaga salat ngajaga berkah wastabir alaiya sing sabar dan ripuh atuh salat teh ripuh. Coba najan 5 menit ogenan papaksaanana teh pahibut jeung keperluan wae. Komo lamun taraweh da pamuda mah dicirian atuh Pak Camat imam teh. Ieu mah rada lila disebutna odong-odong kan. Aduh Gusti teh. Maca teh lila teh odong-odong cenah ieu mah kararesal pisan.
Nu payu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak geus terlatih kieu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la antum wa la antum lakum wal yadin. Allahu akbar. 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 Eta pakeprok pamuda. Wah, ieu imam hebat eksekutif kelas ieu mah cenah. Aya ini jeung aki-aki di tukang dupluk eueuh nu kuateun. Kumaha atuh nahnu narzukuka hayang berkah rizki, hayang berkah keturunan, hayang soleh, didik budak wa'mur ahlaka bisolah wastabir alaiha la nas'aluka rizqo nahnu narzukuka ku Allah dibikeun ta berkah tina rizkina anto. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Dijawab teh ti kamarku pamajikanana, ganeng sia. Batak tingali dicarekan wae mangaharuleng we kieu. Dengar kalongeun. Da anger teh sadayana ibu-ibu anu parasia salaki jeung pamajikan mah tara sarare duanana oge nan jaga emes sungkul eta teh. Cek pamajikan antep salaki kitu patut diwarah ku aing sugan mikir cenah. Cek salakina deng kieu teuing. Petak hebat ngajan gagah pababinsa ge datang ka Pak Imah mah ngepel pababinsa anger kieu wae ka Pemda mah ripuh. Jam 2:30 subuh ngadeuketan salakina teh ketrok panto. Mama atau sare teu acan ngos ari eta saha atuh nu ngajawab jurig asaha yang papang sare ujung jurig batak ieu yakin hese seuri telin ahli tasawuf di imahna jurig gungkul heukan hareupeun salaki masuk dilagukeun geuning judag jadi gesiga ngajarawab sorangan jurigna. Jadi nu barokah mata nu bisa ngalempangkeun eta ku salat latihanana teh kakara Allahumma barik lana salat di masjid eueuh miluan makmurkeun masjid kunaon we carana kakara nilai realisasi Isra Mi'raj bisa dipake dina kahirupan tong nu jauh nu dipikirkeun mah sorangan-sorangan Kang Haji Parantos Sumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.